Tepangkeun deui sareng simkuring Revin Cadarmawan dina kaliwarta dinten ayeuna. Pamirsa, tomat teh beda-beda tur rea rupana disagandengkeun. Tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional, kiwari aya tomat nu beda tea. Nyaeta tomat momotaro, hargana kaliwang mahal. Eta tomat teh dibudayakeun ku patani Lembang. Tur di erong boga pangaji nu mahal. Tomat teh salah sahiji buah-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeuling tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas satutas dahar. Hargana kaliwang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budaya anyar ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langasari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kawari keur ceuйah ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kaliwang mahal. Babatan tomat lokal lantaran kualitasna punjul di lalawak Lembang. Tomat momotaro bisa tumuluh kalawan hade samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Parangmangsana panen mumpu tomat momotaro teh teu bisa sagawayah. Kudu luyu kana aturan. Sangkan bisa awet tur ta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna ge geus bisa kataksir harga tomat momotaro teh lain tomat ti urang tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kaliwang langka di Indonesia. Pon kitu deui ngurusna leuwih bangga di Batan tomat ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga tomat teh kawilang mahal. Eta diebrehkeun ku salah saurang patani tomat momotaro di Lembang. Upaya dibandingkeun jeung tomat anu ilahar tea, momotaro katangen beda boh dina wangunna, boh dina rasana, pon kitu deui hargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu wae dinten ayeuna simkuring Revin Cadarmawan pamit. Wassalam.